nih seberang euy. Sih, sandal apa deui? Dang nih. Sandal euy. Jam teror apa kumaha euy? Pemata aing. Goreng mana geng? Wih, Goreng mana euy? Bisa nyapakeun euy. Mantap ini. Sekarang kita makan sama telur yang agak tutung jadi guys. Apa? Trek. Harumnya. Kita cobain. Kunjung sangu euy. Ada orang nyokot sangu ada. Spek pengangguran nih. Spek pengangguran. Semuanya samanya. Kudu loba aja spek pengangguran mah. Ya tegawe. Diharap mencicipinya makanannya. Cuan isi gabu guys. Guys. Berarti dia malah darah. Panas. udah kaya sekeras sakit deh kan. Bapak gawean. Oh, gening anu ngaberak ya. Terus nih. Ngaberak. Tumun di aurkeun ame tere badi reti geura. Arah walata. Oh, ame walatranya. Apa biang? Oh, saya kolor deh kali. Mana deh kali. Mantap itu sampai di area rewe. Macam kieu deh ka waduk teh kae. Me agi nih sekarang ringis deh kae. Aduh. Wong Obeh lah gitu meper ku daun ah. Anjir. Mayah gokil mah. Kan daunnya. Ini sabu ya. Ning aya sabuin lagi itu sampeting itu aing. Kening kedar we kerek dar budak teh. Wah, kaberangan eta budangan. Luar itu. Woi, sinar medar wae kieu euy. Bro, tinggal kalau makan, itu berangannya udah harus baru mandi. Taruh mana? Oh, gitunya. Betong diuknya, yang diuk. Mana? Gesok tumben ka dieu ka urang rek minta dahar lain. Aya tuh sesa ucing, bade moal. Lain nek teh kesel udah jadi kadi sugan we gitu mana kopi jeung rokok. Kah, geus aya meureun 3 poe mah teu ngarokok. Gitu. Ari teh berarti ngalun ngudu jongkop nya. Boleh atuh modal. Pandek teh keur boga duit teh kah. Cuma modal maneh, ngudu jongkop ieu mah. Eta mah dar jeung naon euy? Bener. Nanti dahar teh ya di teh geus beres yeuh. Jeung nok da jeung hayam mah budak teu boga duit urang yang beulina. Jadi urang teh jeung nogna dahar teh sami ngunurun. Mari bangsa hirup sia teh. Hayang jeung hayamna lain, kalem ku anak dipangneangankeun arek moal. Nu bener teh Bu, mun hayang membalikeun hayam ka urang. Berarti urang teh meureun kita dahar jeung hayam gitu nya. Nuhun pisan atuh Bu gih. Kaulah teu madare batu monyet. Sakumaha rupa goreng oge aing mah kabaturan dekat Korea teh euy. Teu cara maneh. Heuleh hek lah tungguannya di dieu. Nyokot lah ya mana nya. Cing. Makan jeung ayam. Wah, ti we teu kacida aya we. Duh milik naon we tipe ting euy. Makan jeung ayam. Tuangna. Bismillah ayam teh euy. Sigana resepkeun sigana mah dahar jeung hayam si eta sabuy. Paling ah. Si goblok. Arek ditungguan jelema teh. Nyaan yang dahar jeung hayamna teh. Samperin wae ya.
Si kehead may tungguannya tadi aing teh. Bu, Prince balik euy. Mana hayamna tuh urang sebuat dia dahar jeung hayam ieu buru ih. Oh, ka dieu. Buru tuh ka dieu. Bener mah teh hayang. Mana tuh buru ih sekuat urang dahar jeung hayam buru. Jeung kuat itu sangguna buru. Tina kosmos. Buru. Nah, dahar jeung hayam kieu. Nu gitu. Lain Maksud aing chicken. bae pada dasar dari hayam deh. Aing kumaha darah tah kieu. Kan beda harwanya. Ya Allah Gusti Agung aing tadi nungguan. Para aing jeung atahna di darah kieu teh kumaha aing ngadarna kieu nya? Gabung aing kumaha ngadarna kieu patut mah maksud aing teh chicken nyaho teh chicken. Manya aing kudu ngadarna kieu mah euy tuh. Hese. Pancek maneh dahar jeung hayam lain geus laksanakeun ku aing teh hayang maneh beal nyebut ka aing monyet cat teh. Geus lieur rek aing ngabandungan maneh ka ning balik deh nya. Ojor lah balik malah. Puluh ku hidung sama. Aing kita teh tinganan. Wah, teh bener-bener tinganan. Dia kumaha ieu hayam mah, Bug. Jual ku aing.